Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa napangande mitra sadaya sakumaha biasa Mang dongengkeun kangge mitra-mitra sadaya naraskeun hanca garapan Mang anu nuju didongengkeun teh carita kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari kenging Aan Merdeka Permana. Mitra kaum dangu supados ulah seueuting yang kolong kana waktos mangga urang teraskeun hanca anu katuna waktos dinten kamari ke hanca anu katuna teh kamari teh parantos dugi ka atuh darwae begalan bati mitra atawa anu leuwih eces deui mah sabubuhan ponggawa padalaman teh narajang sanaya sabab geus dianggap jalma jahat anu geus ngiwat nyimas sumirat dugi kadinya nya mitra hanca teh kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae nyangakeun kasadayana sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu anu ngarasa riweuh mah sanaya rek ngalawan kumaha henteu dilawan oge kumaha sabab panarajang para ponggawa padalaman teh geuning mani gangas kitu niatna teh siga-siga rek maehan manehna sanaya tetep nyangka ieun ieu teh ukur salah sangka kusabab bapa maling mamake sarung poreng atuh sadarea teh nyangka manehna anu boga pola mangke heula he dengekeun lain kami nu boga dosa mah malah kami pisan anu mireungeuh ku saha nyimas sumirat di iwatna ceuk sanaya baru sia nyahonya saha nu ngiwatna ceuk salah saurang anu beungeutna kereng is pugowe nyaho pisan manehna teh lalaki jaluk juk jangkung lempangna rada cingked tapi ganjang temal sanaya bari nginget-nginget jalma nu di sarung poleng teh nya ayeuna mah aing inget ieu si sarung poleng teh tangtu anu basa asup ka istal sabab sarua lempangna cingked ceuk pikir sanaya demi sanggeus ngadenge sanaya nyarita kitu sawatara ponggawa teh silih kicepan ari sanggeus kitu mangan belesat-belesat bae narajang sanaya bangun kacida gangasna sanaya leuwas jeung keuheul sabab tetela ieu sabubuhan ponggawa teh niatna arek maehan manehna nyaho kieu sanaya jadi curiga naha wuri-wuri manehna ngaku geus nyaho ciri-cirina bapa maling ieu sabubuhan ponggawa teh bet samiuk rek maehan dirina moal mah maranehna teh saengko jeung jalma jahat ceuk pikir sanaya sakitu hujan pakarang ti ditu ti dieu mitra kaum dangu sanaya mah ukur babalicetan we manehna asa can wani gagabah ngalawan ieu panarajang damun sakalina ngalawan tangtu tudingan-tudingan teh bakal leuwih nyahcar deui ka dirina sabot kitu para ponggawa sejena geus ting pucung hul bari samagreng ku pakarang seukeut tukangeunana kasampak kisena anu oge sarua geus ngalegas gobangna tewak panjahat oi tewak panjahat nyimas diwat bapa maling tewak oi tewak kitu ting gorowokna jumlah anu ngagorowok teh nyatana anu ngoroyok sanaya teh beuki dieu ngadon beuki namahan
Padahal para penggawa anu tadi pangheulana rek maehan manehna mah geus leres areueuh. Cangkalak we montong dipaehan. Ceuk Kisena basa manehna mingpin kepungan. Ari sanggeus ngadenge Kisena cumarita kitu mah hate sanaya teh jadi longsong. Atuh ari geus kitu mah sanaya langsung ngacungkeun leungeun duanana tanda serah bongkokan. Sanaya pada ngarejengan ku penggawa welas-welas. Malah teu kungsi lila karasa hujan tengeulan ti ditu ti dieu kadengena teh mani bukbek. Bagus. Ayo bawa ka pendepo. Ceuk Kisena marentahkeun anak buahna. Sanaya dicangkalak, diseret dibawa ka pendopo. Ari di ditu teh deui kasampak jalma geus ngagulung. Malah ari kaum awewe mah geus careurik reumai cimata basa ngadenge Nyi Masumirat aya nu ngiwat. Kakara oge nyogrog ka pendopo beungeut sanaya geus digamplengan ku kiparana. Gablok. Hei Syeda, urun parana. Urun nanan. Ai. Urun. Montong waka disiksa. Saur Kanjeng Dalem anu teu morojog bari pameunteut bias. Dameureun kareurewasan ingkang putrana ngiles diiwat deungeun. Isim abdi teh ngaraos isin gambaran. Dometos ngababantun ieu kalaman sina digawe di dieu. Saupamina terang ti angalna manehna jalma jahat. Panginten parantos diberi tu keneh ku isim abdi teh dicangkalak. Ceuk kiparana geus rek ngaheumatkeun dampaleungeunna saupama bobokongna henteu karasa deui mah. Kiparana teh mungguh mani maksakeun maneh amak-amakan bae. Padahal kapan tatuna teh tacan mending. Oh, benar sia teh. Pagawe di dieu. Saur Kanjeng Dalem nalungtik. Tapi nu damel gambaran. Temal sanaya ngeluk tungkul. Ari leungeunna mah duanana dicangkalak. Nah, sia teh babakti di dieu. Tapi mani tega ngahianat nyieun pola euwah-euwah. Saur Kanjeng Dalem neuteupna kebeku kaheran. Teu pisan-pisan kumawantun gambaran. Temal sanaya masih keneh tungkul. Sabot kitu ari ti tukang mah ting corowok nya campah. Malar sanaya dihukum pati bae. Gantung cenah eta jelema jahat teh gantung. Meni gandeng saur manuk. Sia teh bener kesiwat anak kami Sumirat. Saur Kanjeng Dalem nalek deui. Teu pisan-pisan gambaran. Gablok. Anu cikeneh nampiling manehna teh nyatana gereuha Kanjeng Dalem atawa biangna Nyi Masumirat. Pulangkeun si anak aing, pulangkeun. He jalma jahat, jalma hianat. Nah naon atuh dosana anak aing teh? Make kudu diiwat sagala rupa. Ceuk gereuhana Kanjeng Dalem jejeritan jeung ramisak. Pada ngarejengan ku para emban sabab ari geus campah mah langsung kapiuhan. Ningali kitu kiparana geus rek cengkat deui tur leungeunna rek ngaheumat deui. Tapi ku Kanjeng Dalem dihulag. Asyaan. Ku batur dituding jadi papa maling tapi sia mah ngangles. Da make bisa ngangles kitu? Saur Kanjeng Dalem. Sanaos rarayna pias tapi sawantena mah masih keneh tenang. Henteu sesentak pinuh ku amarah. Teu pisan-pisan kumawantun baha gambaran. Anu mawiji sim abdi ngangles teh da henteu rumaos teh. Ceuk sanaya nyaritana tenang. Tapi cenah loba nu nyaag si sia init ngukuntit si Sumira katukangeun pendopo. Tiasa jadan gitu. Nyata aya anu ninggal jisim abdi ngulincer ka penggereun pendopo. Namun rupi nama sadayana lepat panyangki gambaran.
Mitra sanggeus nyarita kitu sanaya neuteub seukeut ka Kanjeng Dalem. Bari pok nyarita deui. Saupami gambaran teu hewed manah. Jisim abdi hoyong nyarios teh paruduan bae sareng gambaran. Cenah ngadenge sanaya boga pamenta kitu hauk teh kiparana amek. Urang ajar sia. Culangong teh dibeakeun ku sarangan. Heh, ngapa ngarasa sia teh saha gitu. Mani aya ku teh sopan sia hayang cacarita paruduan sareng gambaran. Kiparana geus rek nampiling deui. Tapi pikeun kasakitu kalina dihulag ku Kanjeng Dalem. Anu mata kitu teh rupina Kanjeng Dalem Wiratanu mah ningal rehna sorot panon sanaya katemung jujur dina ngasongkeun pamentana. Heug, ku kami dicumbonan. Saur Kanjeng Dalem akhirna. Gambaran henteu kenging gagabah nampi jalmi atuh. Ceuk Kisena rada salempang. Hayu barengan kumaneh Sena. Saur Kanjeng Dalem. Sanaya neuteub heula ka Kisena. Gerentes hate sanaya tapi sigana jelema nu ieu mah bisa dipercaya. Ngadengekeun omongan aing. Cek gerentesna sanaya bari ungeuk minangka satuju dibarengan ku Kisena. Lah gambaran, teu kenging percantan kitu wae ka eta karaman. Gambaran ulah kersa nyubadanan ka hayang eta jelema jahat. Ceuk kiparana jajareged hayang ngahalang-halang pamaksudan sanaya. Tapi ku sabab awakna teu laluasa bagrak, manehna teh tibang ajol-ajolan we. Da tita tadi ge sabenerna manehna ukur diuk dina bangku anu disesered ku anak buahna. Teu naon-naon, barana teu naon-naon. Keun mun aya kitu kieu mah na kamina oge digoneng ku Kisena. Saur Kanjeng Dalem. Atuh ari geus kitu mah sanaya teh diiringkeun ka salah sahiji rohangan anu aya di pendopo. Basarek muru ka eta rohangan digoneng ku welas-welas ponggawa. Tapi saangeusup ka jero mah ukur tiluan. Nyaeta Kanjeng Dalem sanaya katut Kisena. Henteu sagawayah Kanjeng Dalem nampi jalmi kitu bae teh. Lumatak saupama sia salah cacarita. Risikona bakal berat kacida. Ceuk Kisena samemeh sanaya ngasongkeun pamaksudanana. Samemeh cacarita. Sanaya cedok nyemah meni hormat pisan. Ulah kirang-kirang pangapunten dumeji sim abdi siga kirang hormat ka gambaran. Namung anu mawi jisim abdi kumawantun teh wireh sagalana kanggo kapentingan gambaran ku anjeun nun. Ceuk sanaya hormat pisan. Kami acan bisa nyebutkeun yen naha caritaan siadennya keur kapentingan kami. Lumatak sok bae pokeun naon atuh pamaksudan sia. Nepikeun ka hayang cacarita ukur jeung kami duaan deh. Saur Kanjeng Dalem bari calikna dina kursi ukiran gaya Portugis. Atuh pikeun kadua kalina cedok sanaya nyembah mani rengkuh. Manehna diuk digoneng ku Kisena anu pancena teh ngajaga kasalamatan Kanjeng Dalem. Samemeh sanaya nepikeun pamaksudanana. Manehna ngareret heula ka Kisena. Pangapunten gambaran diri jisim abdi lepat saur bae carek. Nah ieu gansena teh leres-leres kapercantenan gambaran. Nah sia mah kitu banyak kitu sagala. Margi saupamina gambaran ngaraos ragu-ragu kana kasatiaan gansena. Sawadina gansena henteu kedah ngiring ngabandungan cariosan jisim abdi. Cek sanaya bari ngareret ka Kisena. Anu direret mah teu ngarasa kasigeung. Malah mah henteu ngareret-reret acan.
ngadangu caritaan sanaya Kanjeng dalam ukur gumujeng. Memang susah percaya jalma teh. Tapi sia teh kudu salempang. Sabab kisena teh salah sahiji bawahan kami anu dipercaya eta teh. Atur nuhun atuh ari kitu mah gambaran. Cek sanaya rada longsong. Sok pok. Rek nyarita naon sia teh cingan gambaran ulah rengat galih saupami jisim abdi nyebatkeun yen saleresna di ieu lingkungan pendopo teh kadudukan gamparan parantos henteu aman. Waktu sanaya cacarita Kanjeng dalem mah ngadangu caritaan sanaya teh pamen teu katawis riuk-riuk reuwas. Nah, sia make bisa nyarita kitu jeung sebutkeun alasanana kajantenan wengi ieu tos netelakeun yen di ieu lingkungan teh aya jalmi jahat. Ulah salah eta teh ditudingkeun ka sia. Cenanya sia pisan jalma jahatna teh. Ceuk isena ngareret. Leres pisan. Aya jalmi anu nuding kitu ka jisim abdi. Namun ieu tudingan teh teu acan ngabuktos. Temal sanaya. Malah sawangsuna jisim abdi gaduh kacuriga. Yen di lingkungan padaleman teh tos aya kelompok anu niat jahat nyaeta ganggu kana kadudukan gambaran dalem. Cek sanaya deui bari saterusna nyaritakeun yen salila ieu teh manehna mah teu weleh nalungtik kana naon-naon anu jadi kacurigaanana. Sawatawis waktos kapengker kuda tunggangan gamparan teh aya anu ngakalakeun. Dina tongong kuda dihaja di pasangan barang seukeut hanapeun tilang Sang Murdi. Maksudna eces saupami eta kuda ditunggangan ku salira gamparan kuda teh bakal ngajol geuning kabuktosan kiparana tatuparna dugi ka ayeuna. Padahal panginten maksud karaman mah anu kedah nandangan sifat kitu teh gamparan salira sanes kiparana. Cek sanaya matak ngajenghok keur kisena. Lamun sia geus jadi ka kitu ti harita keneh kunaon atuh bet disidem wae. Unjuk geuninga wira jisim abdi teh masih keneh bingung saha ti kalangan padaleman anu ke jisim abdi tiasa dipianel. Takumade kitu jisim abdi sejana leungtik rerencepan bae. Ceuk sanaya. Mitra kaum dangu boh Kanjeng dalem boh kisena ungeuk-ungeukan anu teu kirang-kirang curigana nyaeta dina kajantenan wengi ieu gamparan. Omong sanaya deui. Cenah bejakeun ka kami. Nepi ka mana tareka dina nulungan anak kami teh. Saur Kanjeng dalem jadi inget deui ka puterana anu diiwat deungeun. Rupina gambaran teu kedah ngaraos salempang teuing. Jisim abdi mengaros yakin yen eta bapa maling teh moal ngaroga hala enden nyimas. Saupami niat abade ngakalakeun tangtos moal kedah diiwat heula. Ceuk pamadegan sanaya. Nganajan kitu anger we henteu bisa maper kahariwang anu aya. Jisim abdi gaduh kayakinan anu kiat. Wirehna anu jadi ulon-ulona teh urang dieu keneh. Malah ngelompok seueur baladna. Salah sawius diantarana nyaeta nyumput dina jirim para penggawa. Sabobohan jumlahna oge. Waduh kitunya. Kumaha buktina eta? Saur Kanjeng dalem mimiti katawis reuwas. Atuh daradat bae sanaya teh medar lalampahanana. Sanaya nyaritakeun yen basa Jima Sumirat lungsur ti paseban pendopo ti tukang dituturkeun ku lalaki cingked anu diharudum sarung. Ari jisim abdi teh tos teg bae curiga margi jalmi cingked anu diharudum sarung mah nyaeta anu papalangkung sareng jisim abdi di payun istal teh. Kitu nun. Geus kitu kumaha saterusna dah. Kanjeng dalem
tos ngawitan henteu sabar. Henteu lepat kacuriga jisim abdi teh. Buktosna henteu kantos salami teh eta ka kuping ku sadayana. Rehna nyimas diiwat deungin. Uri-uri manehna ngulibet nuturkeun nyimas sumirat. Aya soanten nyimas ngajeri tulung-tulungan. Hanya kal jisim abdi teh sateu acana kapegat heula ku kisena sareng kiparana. Atuh jisim abdi telat henteu tiasa nyerek eta bapa maling. Ceuk sanaya semuhan neueul bari melong ka kisena. Nah lamun teu telat kira-kira sia teh bakal sanggup lulungan nyimas sumirat sanaya. Ceuk kisena meureun karasaeun disalahkeun ku sanaya. Tangtos tiasa agen sena. Temal sanaya. Teh percaya kami mah. Bet asa piraku pangkat tukang istal make kudu boga pangabisa ijen. Ceuk kisena. Tangtos tiasa ari ku kapaksa mah bilih henteu percanten. Jisim abdi ayeuna bade nyangkalak salira. Sumangga geratatan-tatan mari upami lat sakada poe tangtos gan sena bakal karingkus. Ceuk sanaya. Ngadenge ancaman sanaya. Kisena geuwat cengkat bari kuda-kuda. Ngan teuing kumaha. Panonna teu bisa nenyo kalawan eces. Anu kabireungeuh mah kahareupeunana ujug-ujug aya anu ngabelesat ukur sakilat. Henteu kungsi lila antarana samemeh manehna sadar leungeun dualana geus karingkus ku sanaya. Kisena adug-adugan supaya bisa lesot tina ringkusan. Tapi awakna karasa leuleus taya tangan pangawasa. Sabab bari naliku ngeleungeunna anu dua ka tukang teh pepeuteuyanana bari dipencet ku tungtung indung leungeun sanaya. Ai geuning sia teh boga pangabisa sakitu hebatna euy. Saur Kanjeng Dalem munguh olohok. Pangapunten jisim abdi parentos. Culangung. Ngagul-ngagul payung butut nun. Temal sanaya bari ngalesotkeun ringkusanana. Kisena kekelemesan eraeun. Sabab ukur sakilat manehna teh geus teu walakaya. Meureun lamun mah sanaya rek niat jahat di eta rohangan teh boh manehna boh Kanjeng Dalem geus moal bisa kapuluk deui nasibna. Atuh ku sabab kitu kisena daek teu daek ayeuna mah kudu percaya yen sanaya teh niatna hade nyaeta rek ngajait kasalametan Kanjeng Dalem. Hampura kami euy, bagapanan teh lolong bonconong teh neuleuh Gunung Pangrawong ngajigir hareupeun irung. Ceuk kisena rumasa teu bisa nilik-nilik saha ari sanaya sabenerna. Teu pisan-pisan jisim abdi ngajigir sakede Gunung Pangrango nun. Temal sanaya handap asor. Keula lamun sia henteu susurumputan emongkeun pangabisa. Kami teh tetep bakal kapalingan. Padahal basa mimiti tepung ge kami mah geus asa-asa kana ngaran sia teh. Cing. Moal mah sia teh sanaya anu diiburkeun di tatar priangan teh. Mitra ditanya sarupa kitu luk bae sanaya teh tungkul. Ningali sanaya ngadon tungkul kisena beuki mah ngadongsok. Cing jawab supaya ulah nyieun panasaran ka saradea. Nah sia teh sanaya anu kiwari keur ngagenjleungkeun jagat tatar priangan. Ceuk kisena deui teu sabar. Ku sabab didongsok bae. Atuh pamustununganana mah manehna teh ungeuk nganyageun. Gambaran geuning ge jalmi teh pun sanaya teh ya. Rupina urang teh parantos kasalahan ngangkat manehna. Ceuk kisena ngareret ka Kanjeng Dalem. Ari anu diajak cacarita mengaden gumujeng. Leres jisim abdi teh sanaya anu dituding jalma jahat teh gambaran. Ceuk sanaya hideung ngaku samemeh dipiheulaan dituding batur. Anu matak nyarita kitu teh
sabab cikeneh pan Kisena geus nyebutkeun yen geus kasalahan ngangkat manehna meureun kuduna jalma jahat mah ulah dibere pagawean bener. Ari sia sok terus rasa ulah wakanya nyawanan soal kumaha pangajen batur ka sia bener teh aing ge remen ngadenge ngaran sia teh ngan kitu geuning kadengena teh rupa-rupa sakapeung sia teh dituding jalma basanggal dumeh dianggap hianat ka bangsa. Tapi sakapeung kadenge sia teh dipuji-puji dumeh geus wani wangkelang ka kumpeni. Sawatara tahun ka tukang kami geus narima surat ti Tuan Gubernur Jenderal Johannes anu nganterkeunana Kapten Peter Scipio. Eusina netelakeun cenah kami saradea kudu hati-hati ka jalma ngaran Sanaya. Sabab eta jalma ngabahayakeun kadudukan VOC. Cenah sia teh kaki tangan kita nu jiwa anu dianggap geus hianat jeung baruntak ka VOC. Aya catatan anu netelakeun sia jeung Barat Banten geus ngawak-ngawik panjara Stan Swiss di Sunda Kalapa. Kitu sababna sia dianggap jalma bahaya keur kumpeni. Tapi di sejen pihak deh sia teh keur dimusuhan ku kaum pajuang anu mangkuk di tatar priangan sabab cenah sia teh kaki tangan kumpeni. Aing mamalah teu ngarti mana ieu teh anu bener. Saur Kanjeng Dalem maneh ngagak-gak gumujengna teh bakat engku ngaraos lucu ngabandungan lalampahan Sanaya. Ningali Kanjeng Dalem gumujeng maneh raos naker henteu karasa Sanaya oge seuri sanajan seuri ipis. Tetela karudet manehna teh keur batur rumah jadi hiburan geuning. Leres pisaneun Kaji Sim abdi teh seueur tudingan teu rupi-rupi. Kalebet itu ding jantan bapa maling oge Sim abdi matos langganan gambaran. Mana anu leres sareng mana anu kirang cocok. Eta mah mangga bae nyangakeun kanu ngajena manawi. Cek Sanaya sanuk-sanuk. Ngadenge caritaan Sanaya kitu Kanjeng Dalem Wiratano mah ukur nyenghel. Keun bae urusan eta mah ayeuna basok wae tuluykeun urang cacarita ngeunaan urusan ieu tempat kumaha jeung geus tepi ka mana kacuriga jeung paneleungtikan sia teh Sanaya. Saur Kanjeng Dalem teh mulangkeun urusan anu sabenerna. Atuh ari geus kitu mah cedok deui Sanaya teh nyemah deui. Salasna kitu anu kapiunjuk teh gambaran. Tadi aya sabubuhan penggawa anu ku Sim abdi dicuriga raket patalina sareng ulon-ulon anu ngiwat Nyimas Sumirat. Cek Sanaya bari netelakeun yen waktu manehna dikepung ku sabubuhan penggawa anu datang teh heula teh Sanaya teh siga rek dikakalakeun sing nepikeun ka Palastra. Eta teh saparantos Sim abdi nerangkeun yen kantos ningali bapa maling di harudum sarung anu lumpatna setengah cingked. Wuri-wuri Sim abdi cacarios kitu ka maranehna. Nah atuh Sim abdi teh bet bade ditelasan. Ieu mungguh matakna hudang kacuriga. Panginten Sim abdi kada ditelasan teh dumeh parantos nyaksi saha-sahana si bapa maling teh. Lajeng eta sabubuhan penggawa teh malunur sareng lusles henteu puguh ka mana leosna. Nyata waktos gensena ngerid penggawa nu sanesna ka eta tempat
cek sanaya. Cingan inget-inget deui ku anjeun cenah. Naha basa anjeun ngaprak balan teh. Dihareup geus aya sabubuhan Ponggawa. Saur Kanjeng Dalem. Ki Sena ukur ngahuleng sakedeung. Geus kitu ungeuk. Leres pisan gambaran. Harita satu acara pasukan jisim abdi dongkap. Didinya tos aya sabubuhan Ponggawa anu ngepungpun sanaya. Nanging jisim abdi teu nalingakeun saterasna. Memang saparantos diemut-emut mah monggoh mata keran. Kunaon sabubuhan Ponggawa anu nuju ngepungpun sanaya teh beting ariles. Basa pasukan anu dipimpin ku jisim abdi ngurunyuh. Ceuk Ki Sena ngahuleng. Tah eta anu janten emutan jisim abdi teh lumatak jisim abdi gaduh sanggaan. Di ieu padalaman teh aya kelompok anu nuju janten euwah-euwah. Kitu ceuk sanaya keukeuh nepikeun kacurigaanna. Atuh ari geus kitu mangan leng bae Kanjeng Dalem teh ngahuleng salami-lami. Taarna anu kariput teh munguh beuki namahan kariput. Malah mah ngagerentos dina manahna. Kelompok saha kira-kira anaknya? Ningali kaayaan kitu sanaya surti. Rupina gamparan malangkung uninga. Ceuk sanaya. Waktu sanaya nyarita kitu, Kanjeng Dalem mah katawisna ukur ngahuleng. Bari rumeng haplir gaduh kasumpeg mana. Rupina mah teu kedah ringrang teu kedah hariwang. Perkawis kesalamatan tuang putra. Jisim abdi toh pati jiwa raga sejak babakti gamparan. Ceuk sanaya ngababerah. Nya. Kami ngarasa yen. Si Nyai di iwa teh lain butuh ku si Nyai na teh. Saur Kanjeng Dalem deui lir nyarios ka dirina pribadi. Atuh ari geus kitu mah sanaya teh dititah ninggalkeun eta tempat. Basa kaluar bareng jeung Ki Sena. Dipapag ku barisan Ponggawa anu ting corowok nitah sanaya dihukum. Gantung cenah jalma jahat. Gantung. Podaran da bapa maling teh podaran. Meni saur manuk. Sanaya mah ukur mesem. Angot basa Ki Sena nyarek-nyarek yen jalma ulahnya campah sanaya mah. Atuh sanaya teh asa beuki unggul we. Sawatara Ponggawa anu aya banget ku kageteun dumeh sanaya siga dibebaskeun. Salah saurang di antara nama malah langsung bae naraja ngagunakeun pakarang Trisula. Niatna eces rek nawak beuteung sanaya. Sanaya mati jauhna oge geus nyahoeun yen dirina diintip-intip bahaya. Ngan samemeh manehna ojah Ki Sena geus miheulaan. Basa eta Ponggawa rek nancebkeun Trisula kana beuteung sanaya. Ku Ki Sena geuwat ditajong. Atuh Trisula teh mengpar ka sisi. Ngan si Ponggawa teh maniku keukeuh hayang ngagunakeun Trisula na. Bedana ari ayeuna mah lain rek disodokeun kana beuteung sanaya, tapi kana beuteung Ki Sena. Ki Sena henteu nyangkaeun sacongo buuk ge yen ayeuna giliran manehna anu diserang. Atuh kusabab kitu manehna teh rada reuwas. Gerakanana oge karasa asa kaganggu. Sarerea ting jarerit. Sabab ku ijiran mah Ki Sena geus moal bisa ojah deui. Da atuh pakarang Trisula teh sasat kari sabuku curug deui andelna kana beuteung Ki Sena teh.
ngan samemeh Trisula nancep kana beuteung sanaya nyieun gerakan kilat. Sarerea henteu awas naon anu dipilampah ku sanaya. Da eta tuh da gerakanana teh mani gancang kacida leuwih gancang batan buri nyaina gelap. Nyaho-nyaho pakarang Trisula teh geus pindah kana leungeun sanaya. Ningali panarajangna gagal, eta Ponggawa ngahuit, atuh henteu kungsi lila ti harita ngan burusut tuluy we aya sabubuhan Ponggawa ngahurup sanaya. Ningali sanaya dikepung, para Ponggawa sajena oge jadi pipilueun ngepung sanaya. Eureun montong ngepung si sanaya, sabab manehna mah teu boga dosa. Kisena gogorowokan nitah anak buahna areureun. Nya ari Ponggawa anu jadi bawahanana mah ngagugu basa dititah eureun narajang sanaya teh. Tapi ari anu sabubuhan deui mah salian ti embu ngagugu kana parentah Kisena teh oge bari jeung malik narajang ka Kisena. Ayeuna anu dikepung wakul buaya mangap teh nyaeta Kisena jeung sanaya. Gansena tah para Ponggawa ieu anu peuting tadi rek ngakalakeun jisim abdi teh. Ceuk sanaya tutunjuk ka sabubuhan Ponggawa anu keur hut-het rek narajang ka Kisena. Mangga heula lain sia teh kabehanana oge anak buah kiparana ha. Ceuk Kisena munguh ngarasa kaget. Saurang ge eueuh anu ngajawab kana eta pananya. Kajaba suat siet tarajang ka hareup. Atuh kusabab kitu henteu kungsi lila oge geus rame begalan pati. Wayah janari model kitu anu kuduna mah sepi jempling, alatan jalma keur araya dina ngona sewang-sewangan, jalma teh ngadon rob-roban bari ayeuh-ayeuhan. Ari para awewe mah gawena teh ngan tingjar ritu Nah peryogi dicangkalak sadayana Gansena. Ceuk sanaya menta pamanggih Kisena. Cangkalak kabeh. Tapi omat ulah dirogahala. Ceuk Kisena marentahkeun. Sanggeus diparentah kitu, sanaya kakarawani oja. Siet. Ukur sakadet netra, sabubuhan Ponggawa misterius teh geus ting jarongkeng bari teu walakaya. Cangkalak kabeh. Kisena marentahkeun anak buahna sangkan nyangkalak anu keur ting golepak. Mimitina mah para Ponggawa teh ragu-ragu sabab di parentah nyangkalak sasama Ponggawa keneh. Ngan ku sababnya eta Ponggawa anu keur ting golepak teh geus kumawani rek ngakalakeun Kisena. Atuh maranehna narurut. Ponggawa misterius anu jumlahna henteu kurang ti 7 teh geus dibarogod kabeh. Mungguh misterius sabab ari sapopoe jadi anak buah kiparana, ari ayeuna bat jadi euwah-euwah nyieun ributan. Sapoe jeput urusan teh teu beres-beres. Nepikeun kabeurang datang, Ponggawa anu 7 teh henteu daek wakca. Kunaon maranehna make rek mateni Kisena jeung sanaya. Kusabab teu daek wakca bae, atuh kapaksa dibawa mangadep ka Kanjeng Dalem. Dati janari mula keneh oge, ari Kanjeng Dalem mah tos uningangeun kana ayana riributan teh. Nu matak basa Ponggawa anu 7 teh dijagrageun ka mantena, Kanjeng Dalem henteu reuas henteu sing.
anu anjeunna ngaraos heran mah kunaon aya ponggawa anu boga pola beungeut nyang hareup ati mungkir. Padahal lamun sakirana aranjeun henteu hayang babakti di padalaman mah nya henteu kudu maksa-maksakeun maneh cicing di dieu atuh. Kacida teu pantesna aya bawahan ngalawan atasan. Lamun mah teu panuju kana pola atasan atuh ulah hayang ngarobah bari pola atasan nepikeun ka pasipatanana kudu luyu jeung kahayang aranjeun. Kudu wani boboleh we lea hate nuturkeun kawijakan atasan adawanya inggah sakalian montong hayang gabung. Saur Kanjeng Dalem ka Temong Bendu. Ngan nya kitu geuning. Bubuhan teureum menak benduna teh henteu kawas cacah anu hohoak jeung murang maring bari hamur bacot diemohan ku basa-basa anu suga jeung garihal. Gambaran jisim abdi curiga ieu ponggawa anu tujuhan teh kabaud kana pola ngiwat nyima sumirat. Ceuk Kisena rada teu sabar sabab Kanjeng Dalem teu acan marios kajahatan ponggawa anu tujuhan ieu. Cager harta mitra hanya kabujeng neng hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.